Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana kama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu jeung wajib wila teh naon? Tuluy langsung ngagawean wudu harita keneh. Wajib tuluy lisalisin pikeun anu beser. Makna salis aya anu kana kiih, aya anu kana hitut. Berarti kana hitut naon? Naon boson? Anu klepna kendor. Wajib di mana-mana aya jalma pan ari nu beser mah aturan dina wudu syaratna oge nambahan. Nu sejen mah salian ti jalma beser, salian ti nu istihadoh nu boga panyakit bijil getih wae. Eta mah syarat wudu teh kur 8 syarat wudu teh. Tapi keur nu beser mah daim hadas disebutna. Lamun kira-kira urang nungguan waktu henteu hadas teh henteu kieu teh kaburu waktu beak nganten maka disebutna daim hadas. Maka nu kitu mah syaratan nambahan 2 kamari teh. Hiji di antara syaratnya mualah teh bahasa di dieu mah wila, tuluy ngagaweanana. Nah make disebutkan wajib tuluy sabab kamari di dieu wila teh tuluy teh bagian tina pasunahan wudu. Hartina pan urang ge nya lamun urang ngubah beungeut di Pamanukan ngubah leungeun di Cikampek bisa gak? Bisa gitu. Salama urang can migawe pangbatalan wudu maka wudu tinggal dilanjutkeun. Bisi cayeuna beak di dieu tuluykeun di masjid teh anggeus di wae. Si cai teh eueuh pindah di ka masjid nu kadua hayo we tiap tempat teh kur ngumbah teh saanggota teu naon-naon salama urang teu migawe pangbatalan wudu. Sabab tuluy dina wudu hukumna sunnah. Tapi aya nu tuluy wajib di antarana jalma anu beser eta mah teu bisa diengke-engke kudu digawean harita keneh. Oge ditambahan di tengahna aya bisi nu boga tengah. Naon cenah wayajibu aidon. Da ieu mah teu keur nu beser bae. Di tengahna aya wayajibu lisalisin, aya wayajibu alwilau fil wudu'i lisalisin. Alasanna taklilan lil hadas nyaeutikeun hadas supaya kerep teuing. Wayajibu aidon inda doikil wakti atana fiddikil wakti. Wajib deui tuluy dina wudu dina nalika waktu ngesempit, waktu narupek. Di dina awal geus aya pembahasan wayak tasiru. Non wajib hukumna naon si wudu teh di naon mun urang mah diringkes ngagawean wajibna wungkul. Hiji nalika caina moal mahi kecuali ngumbah nu wajib-wajib. Nu kaduana waktu nu moal mahi sabab lamun urang wudu dikerepkeun ti mulai ka kamu jeung saterusna engke waktu salat kaburu beak. Nah, pan waktuna sempit ditambahan deui keur waktu sempit teh sajabana nu 2 tadi oke wajib deui tuluy. Jadi wuduna tong dicicil, wajib ngagawean tuluy ketika waktuna sempit. Ngan bedana teh cenah di dieu mah lakin la ala sabili syartiyah. Tetapina lain perjalanan jadi syarat. Kumaha bedana teh kieu? Ari tuluy nu tadi daim hadas, jelema anu langgeng hadas, eta mah tuluy teh jadi syarat. Dina harti lamun urang wudu henteu digawean harita keneh langsung kurang dicicil teu sah wuduna. Sabab tuluy jadi syarat. Ieu mah lamun jelema waktu yo hudang sare jam genep, jam genep sabaraha? Panon poe bijil. Umpamana jam genep pas panon poe bijil teh umpamana tuluy hudang sare teh jam genep kurang 5 menit. Umpamana ya jam genep kurang 5 menit. Tadi dinya pan urang boga kewajiban
hiji wajib susuci, nu kaduana wajib ngagawean salat dina wajib ngagawean sakabeh salat dina jero waktuna. Wajib ngagawean salat dina jero waktuna. Sementara lamun urang dihitung, wah ieu teh ieu. Salat subuh ge najan 2 rakaat ari waktuna hudang sare 5 menit deui mah can wudu can ieu moal kaburu ya. Maka dirinya aya kewajiban secara khusus keur jelema anu waktuna sempit. Di antarana naon? Wuduna wajib dikosor. Lain salat teh nu dikosor teh, wudu wajib dikosor. Diringkes. Kumaha di wudu diringkes? Wajib ngagawean nu wajibna wungkul. Lamun anggota wudu nyata kur aya sabari kitu ya? Aya 4. Ieu mah kudu diinget-inget. Nu 4 oge wajibna ngumbahna sabaraha kali? Hiji-hiji. Asal hiji-hiji eta kudu nepi ka anggeus. Ngumbah wajah, ngumbah leungeun, ngusap sirah jeung ngumbah suku. Tong nanaon deui, tong babacaan tas tong langsung buru-buru salat. Nah, itu berarti non diringkes wuduna sabab waktuna sempit. Tah ieu mah kumaha ieu waktuna sempit. Urang wajib tuluy-tuluy di dieu mah lain jadi syarat. Wajib ngagawean tuluy teh tapi teu jadi syarat. Dina harti bisi kieu, bisi ajal mah geus nyaho waktu teh ieu teh naon? Waktu teh sempit, wuduna teh santai we. Wuduna teh santai. Kumaha eta wuduna jadi itu? Wudu mah tetap jadi. Ngan peda manehna meunang haram, meunang dosa. Gitu. Wuduna mah tetap jadi sabab eta tuluy-tuluy teu jadi syarat, tapi manehna boga dosa sabab eta wajib buru-buru. Wuduna wajib buru-buru. Ari nu tadi mah ayeuna jelema anu beser tadi teh ya lamun teu tuluy-tuluy teh eta mah lain kana hukumna wajib tuluy-tuluy ieu tapi jadi syarat. Jadi syarat mah leuwih parah. Sabab ieu mah teu sah wuduna. Ari ieu mah hukumna sah. Ngan beda haram. Sah tapi haram. Jika jual beli nu boga warung ngaladangan jalma anu mana di masjid geus komat atau geus rek ngagawean salat gitu. Ieu masih keneh ngaladangan keneh. Hukum eta jual beli na kumaha hukumna? Sah tapi haram. Sah tapi haram. Jual hartina sah teh nya halal eta halal ngan beda aya dosaan. Lanjut kana eta di kanu sisi deui. Wa ta'ahudu akbin. Ieu memacana bisa akbun bisa akibun. Wa ta'ahudu akbin jeung disunahkeun merhatikeun keuneng. Ta'ahud bimana iktina gitu. Merhatikeun. Kade sing waspada urusan keuneng gitu. Suku bagian belakang. Tumit atau bahasa kerenam. Merhatikeun keuneng. Sabab naon di tengahna aya dawuhan Kangjeng Nabi nepi ka aya riwayat pannya nyaritakeun bab keuneng eta. Di tengahna teh naon cenah pakod 2 roda wailun lil aqab minan nar. Wailun lil aqab minan nar di tengahna teh tah. Lempengan eta we lempengan sisina. Ari kacilakaan lil aqabi eta tetep pikeun jalma-jalma nu ngabogaan keuneng. Cilaka cenah teh minan nari ancamanna ge neraka gitu. Naon ari hartina? Qala an-Nawawi cek Imam Nawawi maknana hadis wailun li ashabil aqab al muqassirin fi ghusliha. Ari kacilakaan li ashabil aqabi eta tetep pikeun jalma-jalma anu ngabogaan keuneng. Tapi kumaha? Al muqassirin fi ghusliha anu gagabah fi ghusliha dina ngumbahna. Sehingga lamun wudu teh si bagian suku bagian tukang padahal masih keneh di bawah mata kaki, di bawah mumuncangan teu kakumbah nu tukang teh. Nyeblokan teh bagian hareup we unggul. Matak aya we Kangjeng Nabi hiji waktu Kangjeng sareng para sahabatna miwarang migas nebas palapah korma. Cep ti palapah cenah tebas hiji gitu. Tuluy dibeulahkeun ku Kangjeng Nabi teh, disimpen we sabelah keur kuburan nu ieu sabelah keur kuburan nu ieu cenah. Naon eta sal Kangjeng Nabi kunaon eta teh? Eta teh duanana eta keur disiksa. Padahal dosana mah dosa leutik. Hartina dosa leutiknya dianggap leutik ku umumna jelema gitu. Di antarana naon? Hiji jelema anu gagabah dina naon? Dina ngumbah keuneng.
gendeng teh lamun lebah wudu atauna pertibang seblok hareupna sementara nu tukangna bagian tukang teu kakumbah sehingga wuduna teu sah. Mun wuduna teu sah engkena nyepeng Qur'anna jadi haram, salatna oge jadi haram, nya teu sah nya haram. Di mana-mana haram boga kewajiban ngabalikan deui salat. Moal ngabalikan deui da teu ngarumasakeun batal. Padahal gagabah dina gedeung. Nu kaduana naon tah? Anu layas tabriu minal bawal. Jelema di mana-mana tasqih tara naon? Tara ngabersihan sesa-sesa. Cikiih nu aya dina saluran cikiih. Mata keur lalaki jeung awe pan beda carana. Keur lalaki mah di antara naon? Diperet. Keun bae leutik dipencet kurang teh tah. Sina mejrel. Sok nitah pangmeretkeun ka pamajikan. Di mana meretna tina pas liang dubur sabab saluran dakar kadinya ditu tambangku kitu teh. Ge pak liang dubur urang teh diperet kitu tah. Sampai ka huluna. Tong lilatingnya ka hulu. Tangke teh bakal aya sesa. Sesa naon? Sesa cikiih nu aya dina saluran eta. Tambahan deui sabab jalma rupa-rupa aya nu cukup ku meret kitu hungkul langsung keluar. Karek diperet karek engah keluar. Aya nu kudu make naon tanah nu ngadehem. Ngadehemna neken kana beuteung, lain dehem di dieu atana dehemna dehem langsung tebus kana beuteung. Kira-kira ngadehem teh beuteung teh langsung naon neken. Eta keur ngaluarkeun sisa cikiih. Bahaya teh teh. Hukumna eta istibro, sebutna teh istibro. Ngabersihan sisa cikiih hukumna dua. Hiji sunat, nu kaduana wajib. Nu aya di dieu cantang tuh hukumna sarua. Aya nu hukumna sunat, eta mah nu klepna masih kene normal. Lamun klepna model Haji Ono rada loncer, hukum istibro teh wajib. Hartina lamun ku urang teu dibersihan sok bijil, maka hukumna wajib. Ieu mah da urang mah tara bijil da meurah keneh, geus beres kiih cukup diseblok geus anggeus we ngan bisi ngajaga, maka sunat istibro. Istibro teh nyata ngaluarkeun sesa cikiih tina saluran eta. Teda penting di dinya tah. Hiji dina cikiih nu kaduana bisi peutingna tas ngalakuy. Kaluar cimani. Nah, eta sarua di dinya je penting. Naon tah? Dina batangna eta naon? Heeh, batang eta tah. Gagang sok aya sesa-sesa nu nyangsang di dinya cimani teh. Nalika urang geus mandi, tuluy ternyata urang teh kiih atau geus mandi ternyata bijil acai di keluar deui, maka mandina wajib diulang. Maka carana cenah keur ngabersihan sesa-sesa nu aya dina saluran eta samemeh urang mandi ulah baka mandi kiih heula. Dikiihkeun keur ngadorong sesa cai mani nu aya dina saluran. Eta teh hukumna kiih heula teh sunat. Da tuh hayang kiih nya tong langsung eta atuh nginum heula atuh naon heula. Supaya naon supaya kadorong. Sabab naon kena mandi wajib diulang. Sok aya teu diurang anu tas mandi junub tulus beres kitu kiih. Jadi kiih nanti tas mandi junub geus beres mandi tuluy kiih tuluy maneh teh wudu. Engke pas waktu kiih teh sok aya sesa jelek celek. Panyesaan kade jangan dikira eta teh urang jadi junub deui. Jadi junub deui di mana-mana jadi junub deui, maka naon urang teh wajib mandi deui. Da mandina ge henteu. Maka naon atuh? Atuh salat aing nya teu sah, da urang lagi boga junub. Gara-gara nu kitu tah gara-gara sesa. Mata sesa teh kudu dibikeunan boga sesa teh. Penting tah kudu dibejaan ya. Lamun ibu-ibu kumaha tamretna? Beda. Oh tinggalin ya. Soalnya beda saluran. Ari bapak-bapak tina liang dubur peret ka luhur set nepi ka hulu. Tah ibu-ibu mah tina bujal ka handap. Kitu tah. Set tina bujal ka handap. Nah ku salakina pangmeretkeun. Set. Kana nuluy. Nah kasih si deui. Wa ta'ahudu akibin jeung disunahkeun merhatikeun keuneu. Wa mukin jeung merhatikeun juru panon. Ngan juru panonna anu pan juru panon teh dua. Aya nu deukeut irung, aya nu deukeut belah dieu tah, nu belah kanan, nu belah belah kanan belah kiri. Anu sisi tungtung halis gitu tah, ujung halis.
Wahua jeung ari muk ada dina komusna muk domah mimna toroful aini aya torbun aya torof lamun ujung manana torok rona jabar beda saeutik jiga wastun aya wasat aya wastun mah di tengah ari wasat pertengahan aya danbun aya danam ya, beda saeutik ieu robah harti toroful aini eta tungtung panon nu disebut muk teh tungtung panon aladi anu yali anu nyandingan ieu ladi al anfa kana irung juru panon anu nyanding kana irung berarti belah dia nu tengah anu sok aya naonna nu sok aya cileuhan bahasa Arabna cileuh teh romasun walahadin lamna dijabarkeun kan soalna lihad lain deui hartina gana eta masdar tina lahado jadi sore jeung mulahado lihad walahadin jeung merhatikeun juru panon ngan ieu juru panon nu belah kiri nu belah naon anu nyanding kana ceuli walahadin jeung merhatikeun lahad nek dilapatkeun gitu kan heuh wahwa jeung ari lahad atoropu eta tungtung panon al akhoru anu sejen ieu teh atorop teh mun dipanjangkeun alif lamna diganti ku naon toropul aini al akhoru gitu aina dibuang ganti ku alif lam atoropu eta tungtung panon al akhoru anu hiji deui berarti lamun tungtung panon nu nyanding kana irung na teu nyanding kana irung berarti nu belah dia jeung belah dia eta disebutna lahad nu tengah mah muk kade diperhatikeun cenah eta hukumna sunat lamun nalika urang wudu kitu-kituan tah gitu dikitu hukumna teh sunat dengan syarat teu sakabehna sunat bisa babatai sakoihima bisa babatai sakoihima kudua curug belahan dua na itu muk jeung lahad kudua curug belahan dua na itu muk jeung lahad pan beureunan curugna aya dua curug kanan dipake noel juru panon nu kanan curug kiri ge dipake noel juru panon nu kiri gitu pas wudu teh kitu tah gitu nu kanan nu kiri gitu tah nah itu sabelah ieu dua naga bukan curug kanan pake noel eta noel nu kanan nu kiri pake noel nu kiri wa mahallun nadbi ta'ahudihima jeung ari tempat sunnahna merhatikeun ieu muk jeung lahad muk lahad jeung ari tempat sunnahna merhatikeun itu atawa ngaraksa kana ieu muk jeung lahad hartina eta juru panon teh ditoel ku curug hukum sunat teh i dalam yakun eta di mana-mana teu kabuktian eta di mana-mana teu kabuktian atau di mana-mana henteu aya pihima eta tetep dina itu muk jeung lahad pihima eta tetep dina itu juru panon kanan jeung kiri gitu. Muk jeung lahad naon cenah naon romasun nu tadi teh anu bodas-bodas nempel naon romasun cileuh kecil-kecil geuleuh bisa anu teh nyieunna nu kumaha cileuna teh yamna'u anu ngahalangan ieu romas yamna'u anu ngahalangan ieu cileuh wusul alma'i kana nepina cai datangnya cai ila mahalihi kana tempatna itu romas kana tempatna itu cileuh pan cileuh teh beureun nempel dina juru panon sedengkeun ari juru panon bagian tina wajah ari urang teh diantarana kewajiban wudu teh wajib ngumbah wajah ti mulai batas mana ka mana ti handap tulang gado ti luhur pan buuk jadi ti sisina ceuli jeung ceuli di tengah-tengah sakabeh nu aya di tengah eta wajib dikumah termasuk juru panon maka juru panon eta termasuk naon anu wajib kacayan ku cai wudu lamun juru panon teu kacayan maka teu sahuduna dina juru panon sok aya cileuh
di mana-mana eueuh cilehan maka juru panon kurang di toel itu hukumna sunat. Sabab ari teu aya cilehan mah sakali nyeblok pasti nepi ka dieu. Ngan dieu mah sekedar ngajaga we hungkul kaapikan. Berarti lamun cilehan aya padi mah syarat sunat teh idalam yakun pihi marmasun mun eueuh cileuh. Eta hukumna sunat. Kumaha lamun teh mah aya cilehan wa illa jeung lamun mah henteu lam yakun pihi marmasun. Jeung lamun mah henteu aya cileuh berarti naon cileuna aya gitu. Wa illa jeung lamun mah henteu lam yakun pihi marmasun pata'ahuduhuma tah ari merhatikeun atawa ngaraksa gitu kana itu muk jeung lahad naon tah ari ngaraksa kana itu muk jeung lahad wajibun eta anu wajib hartina ditoel teh si juru panon teh nalika pas wudu teh di kieu teh hukumna wajib mun di dieuna aya cileuhan. Itu pira cileuhnya. Berarti kieu bisa tarik kesimpulan ku urang. Mun aya jalma beres wudu tuluy manehna salat dina jero panon aya cileuhan balikan deui salatna. Berarti naon? Berarti wuduna teu beres. Kecuali cileuhna geus pindah tempat. Tadina cileuh di dieu tuluy nampalna halis. Berarti juru panon geus aman, geus kakumbah ku cai. Eta meureun cileuh nampal teu naon? Teu naon sing gede peureup oge. Da cileuh mah lain najis. Cileuh mah lain najis. Jadi wajib mersihan eta teh lain ku sabab najisna, tapi ngahalangan cai kana tempat eta nu wajib dikumbah. Teh juru panon teh diantara nu wajib dikumbah dina wudu. Matak sing hati-hati tuh kayak gitunya masing eta jelema na pasih bacana kori internasional ari cileuhna ngajedik di dieu mah. Kala-kala ieu wuduna teu beres ya. Wuduna teu beres ya. Masalahna wuduna. Jadi aya pangbatalan salat gara-gara cileuh nampalna ieu. Lain batal salatna, teu jadi wuduna masalahna mah. Da geus sugan syarat dina salat kudu ngaleungitkeun cileuh heula samemehna. Lamun ngaleungitkeun najis mah nya. Sedengkeun cileuh lain bagian tina najis. Lain eta barang geuleuh eta. Pandina domkeun we ari rehab ciduh leho korong cileuh. Eta lain najis tapi barang geuleuh. Korong rehab eta nu gareuleuh-geuleuh itu sapansep ngeunana nya. Jadi lamun aya cileuhan eta wajib ditoel juru panonna. Hartina geus atulah memeh wudu teh mun aya cileuhan mah bersihan heula cileuhna bisi kahalangan. Jadi lain wajib mersihan cileuhna lain. Lain wajib mersihan cileuhna lain, tapi wajib nganepikeun cai kana tempat cileuh. Da cileuhna mah teu jadi masalah. Cileuhna mah teu jadi masalah. Bisi urang geus wudu tuluy bari diuk da maklum nyeri panon pan. Sare we, sarena gayana gari diuk ternyata cileuh gede di dieu. Wudu di henteu langsung salat teh teu jadi masalah da boga wudu. Eta pan cileuh cenah. Pan wajib dibersihan, wajib dibersihan teh nalika urang wudu. Mun eta si cileuh teh masih napal keneh dina tempatna, tuluy urang wudu teh ternyata cileuh jadi penghalang nepina cai karena tempatna cileuh. Sabab tempat cileuh bagian tina wajah. Aya dina wudu mah cenah naon satotol wae oge, satitik wae oge, aya bagian wudu nu wajib dikumbah teu kakumbah maka wajib wuduna deui. Si totol eta wajib dinaon diulang. Teu sah wuduna. Sanajan leutik. Matak wuduna kudu apik teh gitu. Perhatikeun gitu. Ditinggalian heula bisi aya naonan gitu. Bisi nincak naon anu kira napal bisa jadi naon remeh naon. Masuk aja nincak remeh. Napalna suku. Napalna suku serapet dah. Wuduna teh juga seblok geus pas salat teh geuning dibuka tina kulit teh cepel kieu kahalangan tah wuduna balikan deui. Teu nya kos kitu. Matak rek wudu teh toelan tempuan heula gitu. Nah anggota wudu
Mana kama bari seperti perkara bil majmu'i anu tetep ieu mah bil majmu'i dina kitab al majmu' syarah muhaddab Imam Nawawi teh. Wala yusannu jeung teu disunatkeun naon goslu batinil aini ngumbah kana jero panon teh henteu sunat acan boro-boro wajib sunat ge henteu habis ya aya nu wudu gitu peureum pas ngumbah beungeut teh peureum jadi wuduna jadi teu wuduna tinggal nanya we lamun dibeuntakeun naon dikumbah panon meureun sementara itu wajib acan teu lain teu wajib acan teu sunat acan ngumbah jero panon teh gitu nu wajib ngumbah naon ieu we tah juruna paling kieu matak aya we eta naon hukumna wudu make cai laut makruh sabab mungkin matak perih gitu perih lah ya atau nu potongan di bawah ku itu na perih mana disunatkeun cenah ngumbah jero panon bal qala balik tangadauh sahabaduhum sebagian ulama balkola balik tangga daun sabaduhum sebagian ulama yukrohu lid doror yukrohu kana lapan yukrohu dimakruhkeun itu goslu batinil ain makruh hukumna ngumbah jero panon teh cenah ngumbah panon gitu lid dorori karena matak madorot mau wuduna di mana tuh wuduna di itu di cai sawah jeung jarami bisa diingat teh jarami buruk gitu atau di kali di mana matak madorot cenah tadi anu kaliwat sesuatu dina masalah cileuh berarti eta teh cileuh teh ngahalangan aya sebagian anggota anu wajib dikumbah dina wajah urang teu kakumbah ku ulama ditambahan contohna di tengahna wa mislur romas nahwul kuhli atawa kahal sarua jiga cileuh naon tah sifat bisi urang sok disifat kumaha ibu-ibu pan ieu teh jalur sifat meureun tah tah sok disifat tah tuluy urang wudu sifatna di dieu ngahalangan karena naon karena nepina cai maka wuduna teu sah termasuk ibu-ibu bisi sok make lipstick make lipen lip balm gitu sih mau kandol gitu tuh marah eta pan kade bisi rek kudu mah wayahna ku tisu heula di eta atau ku salaki panglamotankeun ieu ngahalangan sabab di antara wajah teh wa minal wajhi humratus sapah termasuk wajah nu wajib dikumbah humratus sapah ari beubeureummna biwir di mana-mana biwir termasuk beubeureummna termasuk wajah wajib dikumbah maka ulah aya nu ngahalangan datangna cai kana eta biwir bejaan tah nu boga pamajikan nu sok dandan mah komo sapertina euceuna teh kawin euceun tong euceu atuh lah datara kawin euceu parawan sapertina hek di pan eta ku tukang sidau pan ka cida eta pisan lain jadi urang teh katilan ku tukang sidau teh sebenarnya mah kajajah halis dipicun ganti nu anyar dikerok pan sidau teh kandel eta rek wudu make kudu disidauan deui lipen ke pan kandel teh maka urang rek salat teh kewajiban salat kade kitu hungkul tah urang ulah eleh ku tukang dandan matak dandanna kajian sederhana wae nu kira-kira urang teu ngaganggu kana susuci kecuali mun kitu mah teh pas deukeut salakina geus akad geus lohor nepi ka asar cicing tong dicabak bisi batal wudu doraka di wae bro makruh jika dia disifat make sifat bisi tebal teuing atawa naon wa inna ma yungsalu jeung pastina dikumbah saeutik deui jeung pastina dikumbah itu batinul ain jero panon hartina panon dikumbah ida tanah jasa di mana-mana najis
di mana-mana jadi najis. Di mana-mana najis itu batilun ain, di mana-mana panon aya najisan, sarua jiga liang irung, sarua jiga mulut, jero mulut. Ya hukumna dina wudu teu wajib. Kakemu teu wajib. Pan teu wajib lain. Ngumbah liang irung oge teu wajib. Ngumbah panon oge teu wajib. Tapi urusan najis, bisi aya najis dina jero cangkem, bisi aya najis dina jero irung, dina panon, maka eta mah wa innama yugsalu ida najasa, hartina innama yugsalu teh pastina di kumat teh wajib hukumna ngumbah ida tanajasa di mana-mana najis itu batinul ain. Naon sababna urusan najis rada beda ligilau di amrin najasati karena beratna urusan najis. Karena beratna urusan najis. Urang rek salat dina jero cangkam urang dina huntu aya getihan waina ulah waka salat bersihan heula kakemukeun sing nepi ka bersih. Urang keur salat tuluy bijil tina naon tina jero irung getih maka batal salat urusan wajib dikumbah. Panon aya getihan aya najisan wajib dikumbah. Jadi urusan najis lain deui eta mah. Wajib dikumbah ieu mah. Tapi urusan babudu mah enteng. Teu wajib dikumbah. Bisi sanajan orang keur wudu nanti sepertina irung aya getihan, cangkem aya ieuan, tetep we lebah wudu mah teu wajib dikumbahna. Najan aya najisan oge, wajib nanti ketika manehna rek ngagawean nu wajib di anu kudu suci tina najis. Naon salat? Ku sabab salat mah lain sakedar boga wudu, syarat nate, tapi kudu suci, lain wae tina hadas, tapi kudu suci tina najis. Sedangkan anu wajib disucikeun tina najis teh termasuk eta. Jero cangkem, jero irung, panon tadi mana-mana aya najisan termasuk nu wajib dikumbah. Sabab eta geus dihitung dohir, geus dihitung bagian luar najisna gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki anana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi anta subhanal wasi'al wa anta rizqal amana abdi tawassul kupanasan abdi tawassul kupamurukan mugi Gusti Allah rizkian kajemban